Nah, panginten budak malah ayeuna mah tos langkinya ngalestarikeun budaya Sunda. budaya Sunda khususna. Nah, ieu teh dalam rangka eta panginten mah hoyong gua deui. Ya mudah-mudahan bisa motivasi kan sanesna oge biar aya semangat deui resep kanu budaya urang teh nya. Saya Ulah ibaratna mah ai kanu budaya deui kita kacinta budaya sorangan ditinggalkeun gitu. Di Garut ai kapugurannya ada dina persilatan teh diageungkeun kaset kumargi mayunan secara rupi kapuguran gentingnya situasi dan kondisi Dan di payungna merenya masyarakatnya dipedahkeun nya wajib ai dikedahkeun udah dicepengna ku Belanda itu teh ieu malihan mah rumputannya diajar malihan mah aya anu kasabat jawara dijagi ku Belanda Tekengeng aja. kasih anu ieu kasih kabejakan anu dijagi ieu keluar bebas nah kadenakeun bebas padepokan segala ya namanya pas bedah Bandung nya jam bebas nya mah Hoyong-hoyong nengrak. di zaman dilebetan kabuku di zaman lebetan pengepat mun barengake teh enten terus rencangan di atas kenalan dongkap lainnya dari nepakinya di luar punya yoga jalan ngalebetan tak jangan ngalebetan jangan bebas gitu ya jadi tang-tang lah ibaratnya kueno mah jadi baheula mah mun aya nu gerak silat kos depang teh aya nu ngasupan aya nu ngalawan lah ibaratnya gitu baheula mah aya mah kan teu kan dan kerja mana iya telepon bapak pun pak ngalebet tak pakiduran ya nah ayah saya sama ayah Nyobi nah orang daerah Singajaya India ya di sana kedah itu apa itu Marabot apa dongkap rombongan rombongan negara Pres Bedong ciri khasnya baheula mah da daya nu lemor kapungkur makaset karena tos keluarkeun urang awe salam mun pasang beda dapen ai sawer ieu teh bumi tang lain teh turunkeun lah gitu jadi teh denda mah masa baraha ku abdi sawer eta teh napuahna kitu nya turun keluar dan katanya kaum dia dongkap salutan soalnya anak-anak puas ngalut sarombongan dongkap deui sarombongan ngarapek sebedog teh tang-tangunya oh barang saya ieu mun apa teh penua ai penua mah gaduh pagurona di Tarogong dapat di Garut ya asli mah oh dilarang kayaknya anak buahna alimun yapun bapak ieu keluar dari gajeleng nah ieu nu ngajak salam teh rubuh nya kasubuh dokap teh guruna dari jeung guruna kawan deui jadi di sana kedah ka anu dari sarombongan deui kitu jadi sayankeun anak-anak buah teh sadayana kapungkur mah kitu kapungkur banyak tuh ayeuna penasaran aya maring disayankeun kasara guru sadayana murid kahiji guruna awon sayankeun anak buah teh sadayana dari ngalatih di daerah Singajaya Judian dia ngalatih seorang anak buahna nah rupi-rupi resepnya tidinya teh teras deui apa teh mapai we daerah ieu kapungkurnya ya Majalaya ieu teh daerah nanti Sokan Garut Sokan Jeruk ieu teh kapungkur teh jawarana teh Mangnik jenengan teh tahun seberapa Pak zaman Gormolan Mangnik dari Nyobi ini ragrag deui ajeuna dongkap guruna Nyobi guru naragan deui saengkeun sadayana Mangnik murid kahiji teh murid kaduana Mang Suen ka Mang Suen terasa ngiring ke pun bapak gitu nya gitu da eta mah nya apa nanya apa mah
Upin kapung kusa koblok teh perjuangan eta ya ngirinya. Ngiri. Perjuangan melawan Tah. bulan teh. Iya, kapungkurnya nya Belanda ngabongkar hotel di eta teh anu jalan ka Garut di Kamojang kapal ditu aya nama sabatu Kamojangna. Oh, hotel baheula mereka Kamojang teh. Kalau ditu nama Zaman Belanda. siap deh jalan teh. Semarang Eta Semarang tos kota, Sep. Iya mah Kamojang Di mah. Kamojang teh teubi. Anu Kamojang aya danau itu. Carus. Aya hotel. Aya mah tinggal Ini kayak hotel deui. Eta hotel kitu teh mah. Lulutuk kan namanya tos teu aya ada gedungna geus. Ini mah hotel jorok ya. Hotel ieu. Ah, eta teh Belanda dia teh Sep. Hotel teh. Markas Belanda. Kalau tahu hotel bungur makanya. Kantos digempurnya. Oh, markas. Eta kayunya seorang Nya menyak kamang, ya kamu naik ya sih ka hotel. Kita mau hotel. Sebat hotel. Pas saya Hotel tuh hotelnya bilang, dipain mau markas teh. Kan jantan bumi-bumi masyarakat mah kan ukur bilik. nya Kadang-kadang gedung. atapna ge naon eta Oh, kan gedung Jadi gitu hotel. disebut teh hotel. Lain penginapan hotel teh. penginapan. Anu jangan kapungkur apa lewat dia gitu hotel kayak wahon. ya pangitanya jantan kapungkur mah pami aya nu Gedung-gedung teh. gedung-gedung Hotel teh. tuh. Karena ayo hotel pagi pagi depan, Markas kompeni. enak kita piring mantap piring. Kumaha ta? Aya nama hotel teh keur panginapan. Kalakon apa ngelawan company eta tuh mah nah gerakan ku juluk eta mah nyak pedil. Resep sana, resep dan Resep cenah resep. Kan itu mah nyak pedil kenapa? Hari itu, Hari bapak teh angkatan pertama. Dina silat teh. Kurang kali Simande teh. kurang kali. Oh bapak teh murang Pun kalina. Pun bapak. pendiri Garuda Putih. Oh pendiri pemuda Garuda Putih. Garuda Putih. Oh ini yang saya kasih kenanya. berarti bapak teh sesepuhna. Oh, iya nya. Cimande. Sesepuhna Cimande. Iya, gua datang naik tehnya ngorangum teh bener naik. Dongak ke kaget kalbat. Wah resep cenah. Anak pedilnya tuh. Ini anak kolewang. Oh, kolewang teh. Dan Berarti dia apa barenana? tamat kasar ya. Dongkap teh di kamar. Si eta teh kolewang teh dempet tuh kelek. Ya ditungkup tokongna nya pengatek itu tah. Perahna kieu ieu dempet tuh kelek. Samurai gitu. Samurai kolewang. Cemere Samurai. nyebut ho. Wah, Misioner seri. ya. Seri eta. Eta mah sehat, nyincet kilas eta. Cangkengna kulapek. Kipu cenah kitu mah. Orang Belanda wanya. Mun ngalakon kudu apa? Saep saya na. Kasih teh. Ngabongkarnya gudang. Iya teh. Bongkaran gudang. Aya teh sinyang ku teh kabur. Sinyang sararaya urang baju teh kur kadut teh karet. Karetnya. Atau sinyang Lain kadut teh lain betul. teh kasorang rek. Euy kudaek kuasa baju baju karung teh. Tanggung Kadut teh karung boni. teh kasorang. Teh kasorang. Tahu rek kitu. Panggagahna we. Dinya teh canak, canakan barang teh, barang ulan. Dongkap kalmur bagikeun teh seh. Asli jarahan ti Belanda teh. Bagikeun anu ieu teh. Sakrangkeun teu ngiring gitu nya. Bagikeun ka masyarakat. Tapi cenah megata dia tah di Lebak Kiro, teh Lebak Kiro. Angop ieu teh. Siap-siap teh gajlong kena truk teh. Mun dihukum teh sana mah kayak di Pak ieu mah pinuh mah. Pinuh. Kacang baba cukup bedog saya. Apa bapak ngalakon gitu. Da tamat kan. Urang mau bedog. Nanggurencing. Bedognya itu mah senjata. Full senjata. Beratnya pada ieu pada eta tanah belah Bandung. Itu boleh yang kena iya yang zaman gedor kayaknya awal di gedor lu bengar dari gedor kan saya Usaha teh. kumah kerayat teh Oh. gedor nya anu teu masihan gitu gedor nyuwunkeun anu masihan oh iya anu masihan mah dicaranak Jararah nu. ngabongkar deui teh kan di kitu di eta mah mangkat cenah
yang sebutnya teh igaleitnya galit teh segede kio kasep kuyo ayo itu asa batu datang sarasu udah tinggi gua nusa orang nya pedog nusa orang nyalan pegon dan dia busuk atau aduh kemana dia teh pinu kia di Badung dia tuh iya kasep kata galit ngaborobot tempat brah tarikan ya tuh rawangan pun apa kan ya kalau biasa bagikan ya ya saking ku rakyat zaman eta mah sausahnya jadi kaitang pejuang oge apaan ieu teh kieu kasep susah teh tak itu lah lakon teh politik ai ieu dina jurus nyata teh nyata teh pasantren bapak teh ngan katamihan ku bapak teh nyata jurus aliran si buntung jago tutugan Andi jaga Andi ya Cimandenya di mana cenah eta tingna di Cikalet di Kidul kene Cikalet Garut Cikalet apa coklat nama darahna kan di Cepeng teh teh hirap di jenengan teh jadi eta jurus dasar teh anu ieu teh tata yang teh aliran Andi gitu. Andi. Jadi teh sanes dongeng hukumnya memang ayahnya. Aneh Andi teh nama jurus Itu nama jalmi. oh nama jalmi Aya dongeng baheula. lan buntung pananganana gitu nya. Baheula di radio aya dongeng Andi jago tutugan. Ternyata mengadopsi tina cerita ieu. Dongeng eta teh. Ini ada ayat itu nah asal mula jurus ieu teh Cimande mereka si Pitungnya si Pitung kan ayat tadina yang terang alirannya eta mah wangi kasep tarang di bumi kalau rakyat teh narumpu di leuweung ini namanya euy nah eta baca kasep bade euy aruy nalut terang bulan atas pinuh di luhur nalur eta ieu gawirnya Tos ningkar kitu nya. Itu jalan teh tah ieu jalan luhur geus ieu cenah ku bedi nama nggak sniper berebet oh gempar anu mulus kan tilu pun bapak mang ini mang ini aya kene yang mang ini budakna tenang sekali Eta mah teh pengennya salamet kitu nya. alhamdulillah teh perlu teuneukna iluan papisah cek eta disangka maot dongkapnya lemur lemur sadia deui Belanda teh sekampak. mun tos ieu geus naragom terebet eta aparatan pemain bako eta paruntuh awit aku baru mun diberebet eta dikesakeun tanang jaga situ luhurna luncat kaluncatan satu jam Tapi ku sieun nya. ku ngajaja mah Ada wae hese tuh. Ngocatan tembok itu. kusir bari jeung aya pangartina mun aya pangartina geurah nya mah jatan tanam jaga bawa makan ku eta teh ku ram kawat ya make but kacilang wah beak kabeh ai tos samingon tapang nya tawar nyeratan da daya HP pur Iya. tapang nyata no ieu teh tiluan anu salamet teh sakitu jelema ngaleutna seueurna Enggak marawat tuh saya mah. mau teh berebet teras mun jami dihana apa ngaleut ieu gawir kitu teh luhur gawir diberebet Nya tuh. nya CS darah tadi kan zaman koromolan aya iya pun baca ka kebon kebon bako berken bako ajar satu jam mana mayit ay mayit teh nu kena cenah betul salmur Daerah mana tadi Majalaya? di Oh Garut di Garut, di Garut. Masih di Garut nih. di pangku cenah ngalehek leuleus sore ieu disabat cenah Kurang bolan. ya nuhun ngawitan aya tangan merah kabur teh Oh sebelum namina kurang bolan teh tangan merah. Tangan teh. Terang teh. sami tentang tangan merah teh merah teh
panangan teh dibongkar ku beureum Jadi teh. tentara itu kan dibagi dua, tentara TNI nasional tentara Jadi kieu bangun dari Kartosuwiryo, kebon teh ya. kujang kan KTP Belanda di Belanda Soekarno kan Kartosuwiryo. bener gitu-gitu mun ieu teh Sana aya wae sami kujang pejuang. tapi aduh bebeskeun teh ngalamun batu teh KTP teh jol teh kujang marah tulung laken uang ieu aros ajinya teh asup ka ieu ka mana atuh KTP naon aduh teh kudu KTP oh KTP baheula geus aya nya aya Namina atas KTP di payun. keterangan Oh, keterangan. cuman Belanda kene lain Indonesia Belanda kene nya Pak jam Belanda Belanda itu warga negara. urang nya KTP berhubung ke Belanda tetap Belanda asupna can aya Indonesia keterangan pas ayana merah Tangan merah. teh nah si gorombolan teh masih kene aya atau dan nanti kieu teu aya ngawitan sapalih atau ngawitan jika bakal ada gerombolan nyaeta anu dipimpin ku Kartosuwiryo ai anu ieu mah sanesna dipimpinna ku Presiden Soekarno gitu dan kepecahnya bagi dua dua eta kasetnya guru pun bapak pertama agar teh bapak we kaduanya kalau ataupun bapak balik ti pun paman itu tongkang burit itu tengah maghrib kan bae maghrib mah mae kanaraan naon kanaraan ka dieu cenah kalau we ora teuing mun ayeuna tos rame nya gitu eta mah kujang bapak itu ngiring eta teh kubrag di bulan kubrag pilih teh tangkapin setangkap paguru eta mang eye nya tetangga tangkapinas lu bayangkeun aduh saja ye nu ieu turun oh mang di kumaha mang di sana kana truk jebut sana kana truk kumaha asup ka jerona da teh mah asup kana gang bener nyahulang wah ngapung dek macam heuda gede banyak ngapung dek macam gitu ya walau kumaha mah Unsat ieu ke peringan badan. dikasih rien adanya mae keke we Panggul ieu ngahulang lewatan gunung. ngoyan teh ding ka dieu lain teh bapak dia kumaha arti kita ada kumaha tuh mawat kapinas aina asup kalmur puregang ge kedahana dek ke mana asupna na ieu saya di buruan teuing abdi teu ngarti sing eta ge gitu eta mah jadi tongkronan sep ya tuh aneh buku jaman ayeuna mah jadi konten nun ngarti we Bisa kasut itu. angkarang akak di kana ka dieu ieu teh lalganya nya cek kana ka mana jalana si tujuna gang nah didinya komo itu di Sukomanahnya pakai kep dedet kemana mah tuh kemana jalan ya buku logika gitu Sebelum itu lulus tamat lah orangnya. Yang mempelajari jeung ngajalankeun nah. Emang da ilmu mah. ini cek bapak teh lain pak kumaha eta ama wae eta naon kumaha si lain hati angin cenah ingat tuh bapak cek akti pikirnya ati marasi cenah orang kaya anak buahna dicarak teh karya jigang Tes tahapna tos sempurna eta mah yang capek teh eta mah lain kumaha sakit cep kan rugi. nakal cenah kade kenal pang berem bentak sambil kieu bentak cing ya di mana luak di mana sih eta masih lain teh di buruan terus ayo baru atuh nah cing tahu mau ngomong masih gitu ya Pemesiran hati. sekali deui ka ini teh jeung aktif teh orang dicukur eta mah sep ai di Cilengke teh tukang cukur anapun buah orang cukur heula jang dagon dinya apa tehnya apakah alit banyak dieu ka teh nya ieu keur
sana pun si dede bujang letik ke Batara Karang ya. ari pek resepnya diuk digunting aduh cenah bah tong ngaheureyan ka abdi mah cenah naon ieu gunting ke tenerak aduh kepoho lah najasan usap sok nya nerak anu sakit nya sok nerak sep dosa pulang mah itu datang pegodeknya eta pun aku mah dibebet ukur malan tangan merah teh arancang gitu seep yuk terus kacang ieu mah teh di sana kerek keluar di masjid bebas ieu bebas kerombolan bebas merdeka oh yang bedah Bandung tahun 45-an banyak bedah Bandung di sana keluar di masjid sana saya rebet maksudnya betul ngelawan tapi ngelawan udah mah kuat aku bersama sana kalau bong dia mah disapakeun lu ruangan geus ngali tadinya kan put olewang itu ya kasih barurinya aja olewang nah eta mah aya nu neungeut cara teh pupuh awi nya urut lah jadi kita gendir ku awi teh jelas naik ten pagar mah betul kita sih celieur deh tatinya tinggal lewang gitu nerak tinggal lewak lemahnya eta mah nya kelemahan aku masuk bumi ininya teh barang diasupkeun ka ruang asup diasupkeun karena lobang teh ingat tahat teh mah teh ingat ngawatek teh yo ngareos teh moal cenah mah apa barang di ruang ribut leungit padahal mah di pangku teh pun ngareos teh nah gitu ada dapuran awi ya saya nah eta itu dapuran awi sirum ngegemrong umurna geutingnya ngegemrong aya deh kita ngajatkeun suku aki teh kapun bapak ya eta kena saumpit berobas diberebet teh dapuran awi teh bedi teh kabeh ditembak kayaknya leungeun keur nyekelan kieu teh ieu teh beak ke peluruh teh dongkap teh dek ieu deui ke tangan ngamat teh nu dileuweung mau der teh jeung mau ya sur korban teh gitu nyaman teh cenah dipayan deui mangku deui dikira di pajaratan sepuhna dinya teh ngalangsung deh bisa di nyandek nepungan ke anak buahna maksudna mah eta di tewak teh alasanna naon tokoh gitu nya tokoh agama gitu nya masalah kieu kapan kapungkur mah jelema anu ieu teh nya diarintai wae ku penjahat mah jelema jawara teh pas cuman ngafilm aja gitu nya eta nu kaset jarang nah walungan aduh mulai walungan kumaha coba ini nah tadi kesakeun kudu mangku di kitu saat resep walungannya mana teh kainya ngalangsung nyabus ke anak buahna nya tapi gedrug gitu kolong kena kapan gedrug sa cenah eta buka euy aya dibuka alah kolong di pangku nya eta mah nu mirarian di kampungnya nyana kobor ka aya ruang eta lubangna aya keur ruang geuti aya atau pinu catat cenah nu kumaha teh meureun deui jeung geuti manehna jadi ngambat teh lain ngambat ka asupan mau nanyaan datangnya datang ngambat teh kitu baheula mah iya nah euy ka asupan eta mau asli atau kasep mana teh tuh dongkap teh tongok ti gunung neangan teh susu aya nyusulan baliknya aya di embur dongkap teh di tomongan di bawahna teh ka rumah sakit ke kota di tomongan udah pakai itu pengalahkan daun cabe kita kenaun bobok tadi itu di cabe bobok tadi cabe itu cabe nyanak itu yang seur itu ngerobat
rumah sakit eta mah jampean mah usap begitu tengah ramai itu usap siduhan usap gitu kita damang jaga sami ku aduana damang kagetan deh pengarawat ngarawatin dokter kaget ya. kaget Saya dokter. Aya saya dokter kamu temu ayeuna seueur henteu kabur Tapi iya dokter. kan zaman gerombolan mah terus merdeka. terus mereka Gerombolan pembelotnya saya ke iya kalau terus mereka kumardi belana kan tos ieu tos bebas unggana seueur keneh di Bandung mah nya padahal teh jeung urang ngalah kadunyaan emang tos kedahna mah gitu nya kedahna mah tos turunan lah kajamin iya Oh, namanya pendiri atuh saya pendiri. soalna akil mah tos gagaduh ieu mah surat ieu surat dari pemerintah langsung anu kita nu anu sanes nu teu acalan perguruan-perguruan sanes akilnya tos gaduh langsung eta surat eta aya keneh mun aya keneh biasa diajukeun teh buka di mana biasa diajukeun da eta mah buka kami di Mangwawan soalnya di Mangwawan sakoper kan can kabuka eta mah eta pasukan nu nya nu nanda tanganan nya zaman janten pasukan si ilmu teh terpecah teh kurang abdi itu setengah acan sih bisa di Mangwawan berduaan di Mang Abdi di bapak ai bapak makluman teh nya nya henteu nya teh di duaan anu ngulik teh kan dua anu resep ieu na makluman ieu unggul cenah ninggal gitu lalu masuk kan sieunan sama teh kan di Mangwawan di ieu ku abdi kan dikoreh kawaktos di payun kumaha sangkan ieu lebar ieu nya perjuangan iya perjuangan bikin ka perguruan iya tuh ka perjuangan ke kabebasna merdeka nepikeun ka anjeunna ieu teu kabuka ieu kanggo anjeunna ieu kanggo putra-putrana kumaha ya maksud abdi kitu kumaha sangkan rama abdi biasa terjamin masa depanna pas sesepuhna Nuhun. ayeuna di Tios kasebat pejuang tuh. tujuan tanpa jasa emang aya niat teh bikin perguruan gitu nguruskeun eta panel eta ari ini padahal teh geus pada ieu nya jadi aduh pas jelas eta mah moal aya nu musik budik ieu eta mah sidik Emang Pendiri silsilahna nah, gitu, silsilah pendiri. silsilah di benar. nyata Kurang agi melatihan kembangkan Bisa, latihan bisa. Asal kamu ya bukti eta nu Di Gajah izin eta Putih. perizinan eta. ngadang etanya eta pas amprok kan abi gitu tuh ibu langsung masrahkeun jadi mungkin silsilah eta teh nya itu nguping silsilahna jantan di mana ieu anu tos nyebatkeun ti saya anu jenengan aki teh pahyung Pak Ahyum ya aki Ahyum abi pendiri Garuda Nah, iya. Putih aki sing Ahyum sireman aduh anu ibu langsung masrahkeun teh aduh hapunten sah abi sok isi nyariran teh nya aduh hapunten ya sah manawi teh sah abi teu kumawan pun mangga we abi bingung gitu kan ngajarkeun sebenarnya pendiri silat kapukul mah kenal nya ka aki Ahyum dan nu fotonya seur kasep jawara-jawara nyata tasnya udah ke kamar barudak aduh ada teh dokumentasi lebarnya teh biasa orang ngembangkeun deui perguruan teh aya bukti ya ge ini jawara-jawara teh foto teh aya sadayana ge ya majaya puguh deui bade ngalaki kadah nyun heula hiji kapun bapa kumargi waktos ngawitan aya ieu rebutan ieu jawara ieu kayaknya kebun bapak di Bogor Cipayung Kapungkur bawa kayaknya mahaguru jantan pada nanti kada aya izin heula majaya Kapungkur mah ajalaya teh tah Pak Bu Marni ngecake ke sana teh pada ngalatih dongkap heula emang tos kenal sesepuh silat bisa nya mata kitu ge nuhun terus apa gaduh ieu gaduh
izin. Aduh, nanti Presiden Soekarno. Pemerintah langsung. Oh langsung ke Presiden Soekarno perizinan Waktu rebutan di Cipayung. kami ajakan nih mereka Aya keneh eta Pak, surat eta. Kami aya nu bade ngalatih Dari zaman di wilayah PKI, ieu bisa Kanser, lamun tanpa zaman izin kaya, naki. kubur bapak teh diduruk saya na. Surat eta teh. Kemarin sekian kasabit. Kasabit. Padahal pan Presiden Soekarno pan di alapan PKI Cipayung. Nya aya isu kitu. ya isu Beli kacanak ieu. Ada aya tanda tangan Pak Soekarno di dinyana. izin ka bawah Itu iya tapun uwa pun bapaknya Negara sawihna tikido teh ngabasmi tukang telu nya di takoku pemerintah ai pun uwa mah ngalatih 305 aburnya di Garut. Oh weh kieu teh carrier teh ngajajar buruan teh sep Latihan. nu latihan teh khusus tentara we ngalatih ai pun bapak mah eta kembang buruan kieu leader Mengembara lah ya. alim gitu teh geus akangnya dan dia dan pasate ya teh syarat-syarat ikut presiden inovasi Terus kuat di presiden terus cakep. kome abdina ieu mah baheulanya dicarek we dulu kata harus sieun di Pak Karno kan dituduh PKI ya isu diduruk kayak Ya, kan anu aya kait-kaitan sama Pak Karno mah diisukan iya. pengikut PKI zaman Pak Harto tadi tarewakan. padahal mah teh persilatan kagenakeun we aya Gajah Putih eta Aji ya ai para bot Pendiri teh. mun Aji ini ada maha guruna Maha guruna aja teh. pertama Gajah Putih teh Aji pasti di ieu ku abdi Pak susun Patina teh aman pundan ceuk ari Tapi teh aja teh. mun sami-sami keneh gitu putra uwa jantan reh-rehan keneh ngaranna sa teh perguruan ini baheulana Kembang nanti dia kan jantan seperti Kang apa Ciri. gitu nya turun itu kan diturunkan ya itu mah diajar-ajarkeun gitu kan para bot oge kurang teh samarangan cepnya para bot nade kumargi para bot teh mulai jimat gitu ya edukasi ya waktos bade ka siudian kenang teragrag waduh 1000 teragrag ya 1000 nami kendang teh. pun wah 1000 teragrag hati-hati kita bakal ribut itu nya gitu kalau tanya orang cewek ya oh terus dia rombongan anu pati anu Datang. bedog juga dengan garaplek nyata gitu aja turunkan aja tong di tong di jero lah orang awas salam gitu orang diadu Duelnya awas salam teh. duel Tapi duelnya sportif baheula mah. kayak ala temen ayeuna dar si ala nya ngomongan gitu ya Bulu kalau izinnya lah ibarat dia ngobrolnya duel terus sekawan atau sekawan kepur mah apa kayak kan cita pantas ngobrol sok ngiringannya model kompetisi diadu gitu di Majalaya mah apa tuh aja sama aya seperti naon teh bulat gitu ya ginjang yang benjang kumaha teh lalakon mah bulat mun aya apa nah gitu ya tukang kana bejang kabur MMA mulai mah oh iya bapak teh baheula keur sekolah MMA kumaha teh mana ku resep di mana di Majalaya mah mun payuna namina benjang benjang eta teh bulat benjang gitu anu ieu teh darah sapan ngadegeun teh darpan hadiah ya hadiahannya wah orang wantun kasih anu itu nangtang lebat gitu giring itu mah giring ya udah eta duel dia mah duel kumaha aya wasit teh aya wasit tapi baheula mah eueuh dendam gitu teh emang kompetisi aya hadiah ini masih teh ngerti area hukum aya wasit mah nya ku umum we wasit mah umum we tiap nang kalak eleh toko ngadekeun ieu teh ojah atos tawon gitu kayak aturanna hadiahna naon teh aya hadiahna nya kitu teh we kumaha ieuna
Jadi teu mikirkeun hadiah oge meureunna. Henteu yang Orang wani kasih wani anu kasih. tarung gitu. Paling ge resepnya ya urang rencangan seueur. Taenkeun rencangan kitu nya ieu mah koperasi anu gitu. Eta bapak istri dan keluar teh nu ngasoan rokok mah nu ngasoan segala rupa. Nu kopi karena kopi lah susu Jagona we gitu tah. Ku baru dapat gitu. Udah anu terkenal kayaknya asa mereka dipuja dan urak puja ka urang teh ieu we ngadukung tos ieu teh keluar teh. Mun kayak kawan Sabaraha kali tah Pak? Kantos main sabaraha kali tah? sering kan bapak teh Berarti track recordnya emang sae. Jago banget. fungsi memborong kawitan Oh, di Ciparai. kantos kawon heula. Di Ciparai. Song kalau teh song kan dia. Muning dongkol. Terus Gandeng mending. Bapak teh apa? Apa? Salahna. Nyaten dogong namun dia mah. Oh dogong. Yo gerawak ke teh diragap itu. Ragap teh langsung dikunci. Kayak kunci ieu. Di sana pupuyuhan. Ya memang bapak itu tong itu aduh dia teh beak mulai teh. Kan tanpa aturan Potong mah. leuseun. Bisa grepek nawa kos ngadu hayam gitu. Ngan dia nyepeng ku. Nyepeng tuh kengkeul Kumaha? kedah kitu. Kalau urang nawakeun ieu cara tokong kitu. Sapagaweuna ku ieu. Balik Iya, gitu. kuya. Aing kaget teh ku ieu teu naon. Ngan dia nyepeng teman kitu. Tengah dikitukeun merenya jadi kudu kieu. Udah ngepal gitu. Nah, batur mah awakna. Urang nyepeng kieu teu kayak Udah ngepal. Ada juga pakai pisan nanya. Ini dipake 2 ruksak urangna gitu. Oh. Potong gitu deh kagus. Tah, kumaha dongeng tah tos eleh eta Apa Pak? bibiti dek kana persilatannya Pertama awal bulan latihan. awon si parah. Kan tos kawan kita mikir, nah terasa buat nah kapun bapak kieu minta dia persilatan. Tewak kieu cenah. Nah, ini Ajar, Belajar. darah bapaknya. Bari teh kitu. Tewak bapak ieu. Tewak piceun atuh urang newak ka itu gitu nya. Itu sih. Awal mula namanya pilih Nah, jangan. kadang kayak kita ya motongin ieu. Tulang dada teh potong. Dat tak ya kayak gitu. Wah, dikit teh saya. Nyari ada kamu gur mah pakai awaknya seter ya jadi dikunci kapan itu tewang Dogong gitu. dikit tuh dibedol di sana kok gorolongan aduh eta parah Peret-peret salabuhna. Eta teh jeung anu kantos ngelehkeun apa? Kantos becak deui teh. antos Becak deui. di Nah, mana di kumaha teh eleh mana teh? Beres dendam dah. da di dugulannya Jadi gulang. kabeh pada sieun Eta teh. di dugulannya aing kumaha we bisa ngalehkeun anu nya Aya trauma teh pernah eleh teh kan. Jadi berpikir wae ngalehkeun anu tuan kepal kecil ya dah itu masang di mun tawan kobat tuan langsung ngerungkup Da pernah teh oh ieu ieu cenah geus apal. asok ngeleungan bapak teh kamarina mana pasang teh asok aja kerok ade piceun kerok teh piceun langsung we nah kap we langsung tepongan dikit tadi asa banget Dibalas. eleh aya eleh nya kieu ya ieu piceun dia piceun kerok ka dieu leungit langsung ditungku bawa tepung ieu teh ngujar ka itu tuh tepung diasah kurang kana taneuh kitu terus Nya digisikeun kisikeun terus ya tanya ngacungkeun leungeun curug ampun eleh teh Iya sebelas dendam sih. kebayang diisi kieu kan tanah Terus apal triknya. iya kan tanah Itu paketan beraya kawan Kusuma obrolan orang cakap jelas itu karena Pak Lip di Puja mudah-mudahan semanfaatnya pengalaman-pengalaman Pak Lip Cumande bisa di gua sampai dina perkawis perguruan silat kelas anjing abang kan pendiri perguruan udah putih itu mudah-mudahan mun aya anu nonton di kalangan anu tertentu mah mudah-mudahan jasa sumping dari ieu
Ya. Sarang biasa ngobrol langsung lah ya kalau pada nonton gitu. Itu baik ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.